wontening pagelaran Jawi Keraton daerah Madukara ingkang Adipati Panengahing Pandawa Raden Arjuna sampun dipun parak ingkang patih daerah Raden Sumitra kawuwuh ulu cupu Pandawa Ki Semar Badranaya nu sami tungkul hamari keludat nemah dari Mang Sabda Ajri ningali pamora sang Adipati sang Adipati Arjuna calik wontening setinggil binaturata lenggah ing dedampar dan tapi nalipit ing sosocarineng Gandawratna lemek babut perang wedani kinanda ing kajebat kastori lan sineparan sari-sari mawe makuta kulo kadipatenan tinaretes inten rinukni cahayana hurung ngempur herang gumebyar lami-lami kunira mangsa nganti kalelei kedeh alis manis melas melis mekaten pengantikanipun Sumitra yap kaharep diukna turta Kakang Semar bagiasa sumpingna Oge Sumitra menta supaya eserkeun korsina ameh kadenge naon rupaha ceritaan kaula Rayi kaula nun Gusti nampi kana pangbagia salira kaula kalai nyangakeun sembah pangabaktos kau nyu Gusti Dipati pujas tuti sampean ku akang ditarima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastaka Rayi kali nati eta kaula nu naon tina naon rupihal kalapatan ageng sareng alitna mugia tiasa ngahapunten kana kalapatan patih dalem dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura sabab eta teh jimat nu paling ampuh-ampuhna di jagat wayang-wayangan laras kaula nun najan bari jeung akang oge sami bae dina hirup kahirupan di alam dunya telepas antara salah jeung bener adil jeung murka kangaranan manusia tungkul sok rajin luput tangga sok rajin lepat samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk eta geus jadi busana manusia di alam dunya kukituna urang pada Balungbang Timur pada saling hampura antara urang jeung urang ora kapinu gawe pangersa atuh ping tiga natansa diajeng-ajeng purwa ngaging silingih dongkap ka dieu aya pikeresaeun naon memang aya padung dengkeuneun nanging sangkan caina herang laukna beunang urang luyukeun jeung budaya urang ari budaya urang teh nete taraje nincak hambalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan ngembit pasir mapai jungkrang kaituna nu dipalar teh meleng ameh teu malapah ameh malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan kata mah digondeng ku agama ngandung harti salopa timbalan pangarasa bageakeun Kakang Semar kapayun kasepuhan aduh aya anak nu nampi kana pangbagea juragan pangaulaan oge ngahaturkeun sembah pangabaktos sembah kaula aya dina dampal sampean panjenengan nuhun Kang kawuwu juragan pati nuhun Kang punten kapengeran kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna
pilih kirang tata titi duduga sareng priyogana malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana nu pilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu tasabuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jemar mana nu ditedak ku jisim abdi ngira pada-pada sami-sami kan kalayan aya pikrasaeuna dina waktos ayeuna ngaging silingit domongkapna ka dieu maklum jisim abdi teh anu pak-pak di gudang nyayogikeun naon rupa hal anu jadi pangabutuh para pangagung di daerah ayaan nyanggakeun sadaya-daya Kang Semar kulanu hampura kapotong waktuna be leres mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun agang nun Kang Rayi kaula nun kula pangrasa tansah diajeng-ajeng kaula nu saperkara kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan anjeun geus nyaosan kana pangangkir kaula dina wangkid kiwari timalan laras oget jabati eta kaula oge ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna Kakipatih oge ka Kakang Semar dina mangsa ayeuna nu kapandang ku diri kaula teh teu ngijing sila bengkok sinemah istuning satya satu hotelen ukur kekecapan tapi bari jeung prak-prakanana laras atuh timalan pangrasa margi tikawit ngecek ngebur melak tanur babakan melaksa mangka tuk jadi negara anu merdeka tur laluasa ieu teh negara Amarta nu kapandang masyhur negara Amarta bisa kawilang berat beunghar bro di juru bro dipantok ngaleuyak di tengah imah buncir leit loba duit teh hasil gawe nu rancage antara urang jeung urang ada kartenan kulan disakawit alas mertani nepi ka diproklamirkeun jadi negara Amarta wah eta dagening salira teh seke seler alas warna merta baheula anu memang pindah digawe ka kaula teh bari jeung teu nembongkeun sifat goreng malah nembongkeun gawe anu rancage anu bener-bener istuning sepi ing pamrih rame ing gawe ya laras taku kituna wajib lamun kaula teh mah mere layang pangajen khusus Kakipati anu jadi leungeun katuhuna kaula dina mangsa ngeuyeuk dayeuh olah nagara Rayi aduh hampir bunuhun laksa ketik pangkabingahan Gusti kawuwuh Kakang Semar oge timbalan sasat jadi tokoh masyarakat sakat jadi pini sepuh di pakampungan anu dipikakolot ku salarea rahayat-rahayat nu aya di sabudeureun tumaritis desa Kenagorowo laras sabab pangwangunan teh moal bisa ngawujud lamun teu aya gawe bareng antara urang dayeuh jeung urang lembur kantenan eta laras anu memang sabagian pendapat sabagian pamedegan Kakang Semar teh disumbangkeun demi kemajuan negara jeung bangsa nanging hapunten Kang laras utawi dina pangwangunan di negara ngarumasakeun kaula di daerah di kaadipatian ieu Madukara teh memang lamun ngudag kana 100% mah biheung 10% oge geus beres laras bisi aya nu kaboler
boh tina jalan leres, boh tina fasilitas umum nuliana penerangan jalan umum kesehatan pendidikan sareng sajabina anu memang lamun ngudak kana APBD daerah teh kurang kene tinang tu kaula dipenta sangkan maju na salarea sababaraha aspek leres, nanging panginten kulantaran waktu anu sampore turtad artos anu sakedik tinang tos aya skala prioritas anu bakal diheulakeun nya, kauger ku anggaran leres, mudah-mudahan salira tiasa meperhate-hate masyarakat anu rek ngayakeun anarkis demonstrasi ngeunaan ieu kejadian. Ih, da parantos janten kawajiban. da leres wa itu, Dina larasan dia panginten sim kuring salaku lurah di pakampungan da ai lurah teh sanes kepala desa sapertos bapak kades pada asi da sanes, da jisim abdi teh lurah anu lurahkeun lurah anu dipika kolot ku salarea nya itu, anu memang sakedik ageungna nyaeta we da ai jisim kuring mah da sok we kapuseur da ieu gumrang gimrung jeung barudak teh nyaeta sasireun sabeunjeureun ngiring aub dina mangsa pasamuan sapertos kieu nya, anu mawi informasi nu kakuping ku jisim abdi lamun aya selentingan anu silung rumah tak teraos, ngiring aub dina mangsa ngalaraskeun tur tak ngalempeng nu eta wah eta, margi kulantaran ayeuna beuh dieuna geus canggih sagala rupa nyampah berita teh lain cara baheula da leres, ayeuna aya kajadian enjing karek dimuat ayeuna mapan aya kajadian ayeuna dimuat sakedep netra harita kene hewanya, nyaeta ngaliwatan media digital sosial media media anu sasatna teh kadang-kadang berita teh aya nu bener aya oge anu hoak aya nu dilalangkungan ya Pak nya, tak ieu nu mawi jisim kuring teh nya sasireun sabeunjeureun dina ngafilter berita-berita hoak teh kumaha cara jeung katangtuanana sangkan ulah gancang percaya lamun lain dina sumber anu aslina eta nya, kitu Kang leres sarang barudak si cepot sidawala oge digalakeun sidawala nu utamina mah nyaeta di tiap-tiap dai manehna mah geuning jadi DKM masjid ngiring ngawawar-wawar dina ngafilter berita leres, kumaha carana narima berita-berita anu hoak kumaha carana narima berita-berita anu bener-bener asli anu nyatana leres, bisa pilih-pilih bisa milah jeung sajabana nya, leres, nya nu bungsu gareng kitu sami leres, ngan aya si cepot mah jadi kacing calang si eta mah datang, nya maklum panginten awi sadapuran telempeng kabeh nya tua, jadi mun boga HP teh mah teu dipake tepat manehna jadi pakai nu positif, tetepat guna eta teh timala dari tempo-tempo ku jisim abdi teh kitu we cinuk-nuk babarengan teh main selawat nya, eta teh leres nu mawi teh oge nanging ngeureuyeun nikre sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal di sana pun mumuncangan cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok eta wae sagala rupi oge kitu manawi leres, nya nuhun Kang Semar timbalan ngeureuyeun we urang teh demi negara demi bangsa leres kaula nu nya jabat di eta Sumitra kaula nun kula Gusti purwa ngaging silinggih ka dieu teh tumali jeung diri pribadi kaula teh sakawit
kasumpingan nu jadi anak yen kaula teh boga turunan ti Padepokan Andong Kancana Leres. putra Nyi Endang Manuhara nyaeta Dewi Pergiwa lan Pergiwati leres pangarasa dina mangsa panggihna teh nyaeta jeung Abimanyu anak kaula anu sasat Abimanyu teh neangan syarat wireh Abimanyu boga maksud jeung tujuan anu tangtu Leres. wireh Abimanyu teh palai garwaan ka putrana Kakang Batrakrasna Dewi Siti Sonari nanging kulantaran harita teh lobana panglamar nya weh diayakeun gelar saembara ai saembara na teh saha-saha nu pangheulana neangan putri sakembaran pikeun pangapit panganten eta anu bakal dikawinkeun Gini. dikeresakeun dina lumampahna Abimanyu teh tepang sareng pun anak Dewi Pergiwa lan Pergiwati bari memang arang langka kaula dedeheusna ka Padepokan Andong Kancana teh atah anyang bener Nya. jadi kawin harita sabulan cicing kaituna peleng panggih-panggih geus gede Wow. maklum ku ayana kasibukan Nya. maklum ku ayana kariweuhan di negara da kaula teh jadi Gunung Pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahaya imalan kaulanu tapi gening najan barejeng teka didik ku diri kaula salaku bapakna da abongkena terusing madu trahing kusuma ti akina da sidik adikina teh nu boga padepokanana Leres. hade kasemah lain ukur kekecapan sokomo kakolot mah istuning sembah depong jeung sajabana tarawani ngaluhuran basa jeung carita Teu boleh ngajen nih kulan. keur memejehna gede geus dewasa eukeul dina mangsa rengse ngistrenan Abimanyu nikahna ka Dewi Siti Sonari Nyi Pergiwa lan Pergiwati anu kiwari aya di Kaputren daerah Madukara teh anu sasatna teh jadi kembang anu ligar sasat seueur bangbara anu rek nyeusup maksudna seueur anu ngapelan tah eta maksudna Gini kulannya. leres teu syirikna unggal poe aya jajaka aya jajaka tulen aya nu ngaku-ngaku jajaka bari boga salaki Aya Waran wae wae aya cenah ka jisim abdi ge mangga congkotet oge kitu salam teh keneng Pergiwa teh Nya nitip salam cenanya. nya Abelan dijengke-jengke. ngan dina lebah dieu Cobi keluar kumana? horeng simana horeng sajabati jajaka anu rawuh teh anu biasana anak kaula Gatot Kaca Wah. putra Kakang Bima anu memang arang langka ku panggihna ka dieu ku ayana Pergiwa lan Pergiwati teh remen ameng ka dieuna teh Ya ngadak-ngadak idek lihar. Ngadak-ngadak lihar. syirikna unggal poe mawa martabak leres Nya. kaula nepi ka giung unggal poe dibere martabak ku Gatot Kaca ditanya ku kaula ngan ukur sasamet amengan jeung amengan ka dieu leres beh dieu ku kaula teh ka judi Cobi. kabongkar maksud tujuanana Nya. Kaboker kulannya. dina mangsa kaula rengse musyawarah di daerah Madukara teh ningali paduduaan Gatot Kaca sang Dewi Pergiwa di Patamana leres Gini. horeng simana horeng kaula teh bunga-bunga ngang amarwata suta kulantaran ieu anu jadi anak Dewi Pergiwa anu kiwari teh keur hahadean jeung Gatot Kaca Gini. leres
tak yakin kata mah ongkoh kaula narima surat di Ratu Arimbi yen maksud tujuanana hayang ngalamar Dewi Pergiwa kangge Gatot Kaca Tugening eta. leres kaula nun anu kiwari pak-pik-pak itu ieu geus hampir kana 3 minggu tirengsena Abimanyu diisenan ditikahkeun 2 minggu nepi ka ayeuna urang teh capek rek hajat deui Oh, cike. leres Cikenehnya. anu yakin bakal ngondang raja-raja di luar negara sabab ieu teh wajah jeung wajah Hajat samrat pantasna ge. hajat samrat Nya. bakal 7 poe 7 peuting Oh, nya. nu mawi Rongkah hajat. ku kituna kaula nitip Kang Rayi Sumitra Cobi. bakal leuwih ekstra dina digawe bakal leuwih loba dina digawe sajaba jadi pati teh wayahna ngarangkep jadi wawakil kaula salaku adipati di daerah maklum kanu ngaranan hajat Nya. yakin bakal loba kaboler kudu ngawujudkeun panata calagara utawi panitia di antara na panitia teh nyeta Kakang Semar Tugening. Nya. si Cepot si Dawala oge sajungjang kerawat daerah Madukara Nya. laras jisim abdi mah da bagian konsumsi nu Jadi channel eta we wa mah. nya gudang kumaha Kang gudang teh ini teh paratos eusi Pinuh di goah teh kulatnya. sayur mayurnya eta konteks sareng Pak Haji Yayat Barokah Halo, laras. eta teh di malah margi dina rupaha tutuangeun sayur mayur Yo. tos kahendal dina lebah eta teras ongkoh dina air bersihna datang tosna oge 7 poe 7 peuting teh marukana luar biasa rongkana taku kituna nya hubungan we ka Pak Haji Yayat Barokah Mang Acong Kontet Mohon ka dinya. salaku komedian Laras. salaku MC Mohon. Mang Acong Kontet eta nu jangkung-jangkung nih Ya. nya pemain basket anjeunna Pemain poli wa. atuh lauk paukna itu ieuna pamancingan datang tosna ge seueur tatamu teh satacan hari hakna teh yakin bakal seueur tatamu anu sumpi tempat tos disayogikeun bilih dina mangsa lungse itu ieuna bilih dina mangsa nuju aya pada malan itu yang ngantos waktos teh nya aya pemancingan barokah hiji Nya panguseup. sareng pemancingan barokah 2 Yo, ini. dihibur we ku putra barokah dina waktu resepsi teh Eta resepsina nya bilih bade bintang tamu anu nuju hit saha ade lonok ade Asrin seueur anu bakal iciki bung sokomo bari jeung gegeden dunungan anu hajat mah piraku we dipentak tenaga mual make jeung temikeun mah tak kitu timbalan kaula nu minggang dina bulan hareup kana 2 minggu ti ayeuna mincak ti poe tanggal 3 tanggal 3 oh 2 minggon kirang panginten nya laras ku kituna pak pikpek itu ieuna minta supaya dicatat Kang Semar timbalan bilih aya nu kirang rokok jeung sajabana eta tawa bebeja kapanata calagara nuliana sae mangga sae lir petra saweg imbal wacana sapraptane pun aya tatamu di saluareun ieu tempat daya sanes ieu teh residorna lan adipati karna anu bade ngahaja natamu ka wewengkon Madukara nepangan Arjuna kayanana sasra jingga sareng Dawala salaku komandan Hansip
maksud bade laporan kalebet ieu keraton. Punten. Oh, assalamualaikum. Punten. Oh, Saha nu pika gandeng? Saha? Nah, sana barudak ya. mohon wa ta. Sampurasun. Rampes. Tuh. Saha di luar? Abdi. Saha di jero. Nya. Si kunyuk geuning. Tuh. Saha Kang Semar? Si cepot nu. Aya naon cepot ka dieu? Duha tuh. Aduh. Ah, tong didangu kulan. Tong dianggap bari. Da si eta mah sok kitu bisi punta penta ka jerona. Nya sok dianggap. Punten. Nanaonan sia? Gerakan kolot. Dudungan teh keur ngobrol. Rinus sedang ngobrol. Nyik kagak sia. Lah, naon? Teu sangka ya tibum deuleu. Oh, ya. Tibum marah-marah. Ibu mus di jero we. Tong denget teuing laporan kayaknya. Laporan. Buru-buru laporan gitu. Tong diguting tibum mah entong. Tong dianggap bari. Kang Semar kulan. Tong wara dicarekan bisi penting. Sumitra kaula nun kula wayahna ka tukang diukna sae. Jang